cinta anu nyangsang dina hate. Nyangsang tapi nyesek ah. Salam. Ih, loba orang euy. Sok calik. Sok calik di. Calik. Assalamualaikum. Salam. Terus, sabar. Gitu rame ya mah sembarangan. Nih. Gimana euy? Dia Awal sebenarnya ka dia kang ka dengi. So mandi aja so. Kela, kita rek ngobrol, tapi kopi nih heuh. Kopi. Kurang rek seriusnya gimana nya bos. Nih, katanya mana nih? Gas. Dia apa nih nyoban? Ini lah energi nanti Kosong tak. Eta bari. Aya, arek nih ada. Cing kieu nih. Maka urang teh aya nanya ke mana ya? Soalnya di antara nu lain dina masalah percintaan ukur mana nu pangjagoan nih Cinta ambil di Cing arti cinta endak mana teh kumaha nih ya sawe setulus hati cinta teh senang menjalankan dengan setulus hati aku perasaan Ari cinta teh nih butuh pengorbanan teh. butuh atuh Pengorbanan kalau mana tadi? Bila siapkan amplop Ayeuna terus aya cinta anu nyangsang dina hate. nyangsang tapi nyesek ah. Berarti aya sesuatu ieu nya. Berarti sesuatu. Gali. Iya wae bari ngopi, langsung rincing tentang sesuatu eta teh nih. Gimana? Dalam wae. Jadi ieu teh keur masalah percintaan cuman aya nu nyesek. Tah nu nyesek teh korban mana nih? Eta dia batur. Alah. Bahaya. Sakitnya teh di mana nih? Sesama kan ada jodoh nomor ada jodoh dah. Nak disudah. Tadi Pak nih geus nyaritakeun nya tentang masalah percintaan ini. Asik. Ayeuna geus aya gantinan ca nih. Masih labong kene. Tapi nu minat mah loba meureunnya. Aya. Tah ieu meureuh nu lain teh jaron kabeh nih euy teu parayu ieu teh. Cing ini boga ieu teh boga trik atau cara kumaha carana meureunna supaya Kocina mah terkadang karet. eta mah ulahnya. Mending kene normal we murni ngan meureunna trik. Kumaha? Ada orang kahijinya ulah mal-mal gitu kalau teh. Maksudna mamang dirinya teh kumaha nih? Ya penduduknya Jadi ulah aya ditutup-tutupi gitu meureunnya. Gimana itu langsung main ungkapin perasaan. Ini jadi maafanannya tuh. Berarti poin kahiji meureunna kudu wani jeung jujur. Eta kunci kecintaan. Aya deui poin selanjutnya nih. Bismillah.
Sakitu lah.